Ayang-ayang bunggo onarawe menaki mastanu nu jadi wadah namane kitu tukang olo-olo cobaan nu hirup nu kecukupan niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos sanjeng dalem lempar di lempong jalan ka Batawi ngampong ngarumpi pijam nu ompong ayang-ayang bunggo onarawe menaki mastanu nu jadi wadana namane kitu tukang olo-olo cobaan nu hirup nu kecukumpani niat jadi pangkat katon kagorengan ngantos sanjeng dalem lempar di lempong jalan ka Batawi ngampong ngarumpi pijam nu ompong jalan ka Batawi ngampong ngarumpi pijam nu ompong. Hai, sampurasun. Patepang deui saring Ibu Susi dengan pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Cobi barudak ayeuna dinten naon? Betul, ayeuna dinten Salasa tanggal 16 November tahun 2020 hiji. Pangajaran bahasa Sunda urang dinten ayeuna nyaeta rupi-rupi pepelakan anu tiasa dianggo samara. Samara teh bumbu. Anu kahiji nyaeta anu kahiji muncang. Muncang teh naon? Muncang teh kemiri. Anu kadua honje. Honje teh naon? Honje teh kecombrang. Anu katilu cengek. Cengek teh naon? Cengek teh cabe rawit. Wah, anu lada, anu tiasa dijieun sambel, rupi-rupi sambelnya. Wah, jadi semangat urang-urang tuangna lamun emamna nganggo sambel. Oke, anu kaopat pedes. Pedes teh naon? Pedes teh merica. Oke, ayeuna anu kalima. Nu kalima nyaeta katuncar. Naon ai katuncar teh? Katuncar nyaeta ketumbar. Nah, barudak pepelakan nu tiasa kanggo samara teh seueur, tapi nu sajena kamari tos diajarkeun nya. Aya laja teh lengkuas, aya cikur, aya jahe, aya oge bawang berem, bawang bodas, eta oge pepelakan samara, tapi tos diajarkeun minggu kamari. Hatur nuhun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu Susi dina pangajaran bahasa Sunda minggu payun. Hatur nuhun.